tapi na ngadoakulah na ngadoa aing teu hayang dibere ku sia engke mah mulah sia mere ka aing mah teu hayang teu kudu dibere ku sia aing mah duit kos kitu mah teu hayang jejenis najis engke mah disoekeun di hareupeunana aing mah beneran lain lalagaan lamun disoekeun ulah kasinggung sia nya ulah mere geus ka aing mah kos kitu mah ulah cak aing ulah awas ya ta urang Cikupa ulah ta duaan ta urang Jati ulah beneran aing mah lalagaan lain seuri sia goblok meureun aing nyaho jasa ngan aing izin bae kanyana ngahargaan ulah mere ge 3 gede 5.000 aing mah teu hayang lain lalagaan ulah mere sia ngaji bae geus di dieu ngaji bae geus teu dipake ge sabodo sia geus ngaji sorban mah gede teh jelema puisan saeutik emang aing teh nyaho jasa masyaallah nyaho jasa di Tangerang aya wajar apa bener bae emang bener aing embung jasa heran hate teh embung teh lain lalagaan deuk naon deui itu deuk naon deui ieu deuk naon deui mah kieu atuh sia nya abah ka imah aing kueh loba di main ayo deuk naon deui sia ayo kendaraan aing boga lo jore-jore ge ayo duit atuh loba ge sarua bae ngan dileungeun batur bae heulanan teu kudu aing ulah jelema nu kos kada itu ulah mere ka hiji nu boga hutang ulah mere ka aing nomor gaduhan nu nyimpen duit di bank haram tekadkeun ku aing haram los jang sia bae jang anak incu sia los ka ditu sakalian ngerebek sia sakeluarga ka ditu beneran sia lain seserian goblok Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma nyampaikan syariat Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Gusti Allah maha uninga kana pagawean nuku anjeun dilahirkeun jeung nuku anjeun disumput-sumput ke kanyahoan babalesna payujazikum bih Allah bakal ngabales nu bagus dibales surga nu goreng dibales neraka kitulah janji Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tinggal hati-hati urang dituluikeun kul bejakeun ku anjeun Muhammad la yastawil khabith wa thayyib ta'akur khabith jeung thayyib naon khabith di tafsiran al-haram naon thayyib di tafsiran al-halal majaz berarti subihal haram bil khabith bijami'in nufur atawa bijamil gitu bijamin nufur fikulin sarupakeun haram kana khabis masalah mereget najis lain haram disarupakeun kana khabis tina pada ijid embung kegeuleuh kemudian thayyib teh halal teh disarupakeun kana thayyib subhal halal bil thayyib bijamil halawa fikulin kitu ceuk ahli bayan dukiral musyabah wa wajibal musyabah la sabil isyarat tasatah kitulah jadi bahasana luar biasa Gusti Allah nyampaikeun cukup dengan dua bahasa khabis jeung thayyib tapi ternyata ambalaya di kehidupan gua teu akur khabis jeung thayyib najis jeung suci teu akur haram jeung halal teu akur bagus jeung goreng teu akur bagus jurusan sorga goreng jurusan neraka thayyib jurusan sorga khabis jurusan neraka lamun kamari kurang geus dijelaskeun aya khabis jismani aya khabis ruhani khabis jismani mah khabis anu kadeuleu ku mata haram kadeuleu ku mata minuman teh bangsa najis tapi ieu ya khabis ruhani
kadele ku mata ieu kadelena ngan saukur ku mata batin doa geus lamun urang deuleu ku mata batin panggoreng-gorengna hobis rohani bodoh lantaran ku bodoh ambalaya jelema ku bodoh mah jelema teh bakalna hayang seuri ku bodoh mah jelema balik munggah haji bodoh tapi ke Mekahna bodoh ke Mekahna dadang ka dieu teh mulai ka lembur ke masjid nu nanya mang ke masjid teu nembalan mang dek ke masjid teu nembalan di jero hatena goblok si aing mahal-mahal ke Mekah disebut mamang bae haji ke aduh cek nu nanya teh ku bayu teh tore kapan naon barang tas si Mekah teh mang haji ke masjid oh kudu haji nyebut sia kaing aing mahal ke Mekah na ku sia teh sebut haji bodoh bakos gitu tah beres menang bae setengah bulan nyana nonton main bola Paje dek mau ke lapangan cicing bae Paje dek ke lapangan cicing bae goblok sia ke lapangan haji mamang gitu bareng mang dek ke lapangan cek nyana udah di bawah hajina tuh jadi kos gitu lu bodoh mata ai waktu ngariung ke masjid ngaji hayang haji woi manis sumingra bangsa ai kos gitu mah bah lamun keur ngabonceng si mbak ulah sebut haji ulah moal nembalan nya ji mbak di mana eta moal nembalan gajeun moal nembalan leh aing mah lain haji keur kieu mah jadi aya musim-musimna usim eta bodoh eta hese jelema bodoh mah kos kiai bodoh aya usim-musimna tuh usim atut gatut kiai bodoh tuh nu kos kitu ngaran hobis di jero hatena teh hobis deleukeun hobis ruhani mah leuwih bahaya tibatan hobis jasmani mun kamari urang nyaritakeun awak urang katempelan ku najis bisa dikumbah beres baju urang katempelan ku tai kumbah beres baju urang katempelan ku bangsa minuman kumbah beres tapi hobis ruhani mantak di dieuna diteruskeun ge la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabis khususna ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikeun teu akur kitu khabis jeung thayyib teh walau ajabaka sanajan ngaherankeun ngahebatkeun ngagetkeun ngabitakeun ka anjeun khususna Muhammad umumna ka umatna kasratul khabis lobana khabis hartina kauntungan hobis nu bakal kadeuleu ku hobis bakal kadeuleu ku ruhani kadeuleu ku jisim loba jasa kauntunganana padahal ceuk ruhani mah eta teh ngabahayakeun kos kredit urang kos deposito kuari eta nenden duit di bank boga urang lamun 1 juta berarti 10% atau keur 1% bae keur 1% 1 juta sabulan 1% berarti sabaraha menangna sabaraha urang nenden duit 1 juta sabulan dibere 1% berarti tina 1% 1 juta teh 1% sabaraha ngabarohong kieu teh nyaho sia jadi 10.000 sabulan lagi mun satahun berarti sabaraha 120.000 eta 1 juta mun urang nenden 10 juta mun urang nenden 100 juta teteh kabita amat dumandak loba jasa jelema maning ditenden bae di bank cukup ngadahar taina ge guari ge di dieu kulanya hojasa ye anu nenden duit di bank nu dicekelan ditenden bae duitna di bank taina doang dicokotan bae aya urang Jati aya 2 nyaho urang Cikupa aya 2 beneran kok lain lalagan nyaho jasa bae pokona mah nyana boga duit di bank malah pegawai bank tadina ge tundun ku nyana dicokotan bae taina ya Allah kali kakula sasalaman sok merena mah 5.000 tapi nang ngadoa kula
aing teh hayang dibere ku sia engke mah ulah sia mere ka aing mah teu hayang teu kudu dibere ku sia aing mah duit kos kitu mah teu hayang jejedis najis engke mah disoekeun di hareupeunana aing mah beneran lain lalagaan lamun disoekeun ulah kasinggung sia nya ulah mere geus ka aing mah kos kitu mah ulah cak aing ulah awas ya ta urang Cikupa ulah ta duaan ta urang Jati ulah beneran aing mah lalagaan lain seuri sia goblok meureun aing nyaho jasa ngan aing izin bae kanyana ngahargaan ulah mere ge 3 gede 5.000 aing mah teu hayang lain lalagaan ulah mere sia ngaji bae geus di dieu ngaji bae geus teu dipake geus sabodo sia geus ngaji ai sorban mah gede teh jelema puisan saeutik emang aing teh nyaho jasa masyaallah nyaho jasa di Tangerang aya wajar apa bener bae emang bener aing embung jasa heran hate teh embung teh lain lalagan endek naon deui itu endek naon deui ieu endek naon deui na mah kieu atuh sia nyoba ka imah aing kue loba di main ayo endek naon deui sia ayo kendaraan aing boga lo jore-jore ge ayo duit atuh loba ge sarua bae ngan dileungeun batur bae heulanan teu kudu aing ulah jaloba nu kos kada itu ulah mere ka hiji nu boga hutang ulah mere ka aing nomor gaduhan nu nyimpen duit di bank haram tekadkeun ku aing haram los jang sia bae jang anak incu sia los ka ditu sakalian ngerebek sia sakeluarga ka ditu beneran sia lain seserian goblok ajar lalagan aing bajar teh nyaho jas aya awewe deui ngajualkan umroh jeung keluargana urang maning teuneun bae di bang urang cokotan taina bae cek nyana kembangna cek nyana bungana cukup ieu cek anakna teh mah pan mama sok ngaji ka Cirongo keuman teu meunang lah tuh kieu teh nyahoan ieu aing nyaho tak kuari teh nyanana aya kuari aing nyaho tah beusi pajar teh nyaho tak ku sia tah awas tah aing beusi pajar teh nyaho jasa tah aing sabar ieu teh menang gusurana leutik ngan 265 juta pancena kiai nyaho pokona nyaho bae aing mah musyawarah jare jeung keluarga geus kuari diteundeun lah cenah kiai mah teu nyahoan ieu ulah loba omong kuari tah kadenge ku ceuleusi aing nyaho tah teu hayang aing mah ka duit kos teu hayang sama sakali ka aing diberean duit kitu anak aing bahaya kitu bisaen salat naon bong aing mah pokona mah teu hayang we engke sia paeh rasakeun ku sia ya Allah habis ji cenah ieu bungah jasa bagus jasa urang teu kudu gawe diteundeun di bank duitna ngocor walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngabitakeun lobana khabis cek mata zohir mah untungna gede tapi cek mata batin mah sia moal boga saada bahaya sia paeh dibeulem sia dipanggang deuleu ku sia tukang sate ngerecek teh sate tah awak sia teh bakal disate kos kitu deuleu sia ka tukang sate meuli emang aing mah cicingna ge di tukang sate cek dina ngajina ge bari ngaji bari deuleu ku sia tah sate ulah dibeli di dahar bayangkeun diri sia be eta sate dibulak-balik ngerecek amat seungit ka ambeuna berduit sate izin lain kitu tolol awak sia aing di akhirat meureun ngadahal bunga bank bae aju kreditan meureun aing bakal dipanggang ngerecek model kos kitu rasakeun memeh engke beuleum heula curug sia tah kana seuneu beuleum curug lah cenah Ki Uci mah kos kitu jauh dari kiai aing di lembur aing yang ngredit bareng sia jeung kiai ka ditu satiiran satiir sia jeung kiai eta lah jajan ejak nyana ge boga dalil leg-leg dalil kunyana bikeun ka sia leg-legan dalil Masya Allah ku bangkarawah ting teh si otak kiai tolol jasa kalau ke sia aing mah lain ka kiai bareng jeung kiaina ya Allah ieu tah la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith ngeunah mah urang meuli motor DP nangan 500.000 aju sabulanna sabaraha dah ngomong atuh sia
tergantung meureun kumaha panjang jeung pendekna bae anu 300 anu 500 nya tuh kan eta teh ngeunaheun jasa 500 karituna 300 anu 500 eta kabita jasa ju karituna boga motor cek zahir mah walau a'jabaka kasatul khabis sanajan ngabitakeun ka anjeun lobana khabis tapi cek ruhani bahaya gede jasa bahaya gede jasa wayahna bersihan naudzubillah min dzalik atuh umur mun urang minggu hareup maot misalnya dipanjangkeun baheula minggu hareup atau bulan hareup ieu hutang kreditna lain jihad hutangna jihad haram mu deposito teh dan lain sebagainya masyaallah nu mantak cak di dieu ge fattakullah sing sieun maneh ka Allah remban kade tinggalkeun hobis ya ulil albab nu barogah hate nu sampurna tapi bahasana ge ya ulil albab bagi jelema nu ninggalkeun kredit bagi jelema nu ninggalkeun bunga bank bagi jelema nu ninggalkeun haram-haram ieu adalah jelema ulil albab ngabogaan otak anu sampurna lamun jelema ngridit walaupun kiai berarti teu boga otak anu sampurna bahasana ge ya ulil albab masyaallah lamun aya jelema ngridit teu boga otak teh cak Allah sanajan pinter di bidang ekonomi nya teu boga otak sanajan ada boga bintang tinggal bintang leg-leg ku sia bintang teu boga otak lain cak urang lain cak manusia cak Allah sia otak teh digunakeun ka aing teu boga otak sia lain ulil albab sama nu kos kitu ulil albab mah ijid cak kumaha ijidna kana najis urang neuleuh najis teh hayang neuleuh tai teh hayang eta teh watak anu sampurna lamun aya jelema hareupan ku najis embungeun sampurna watakna berarti nah ketika berhadapan jeung khabis ruhani embungan ulil albab sampurna teh kunaon aya kana najis mah nyana merengked giliran kana najis anu kos karar itu bagian ruhani teu aya merengked teu boga albab teh nu kos kitu ngaran jelema bodoh bae cak Allah bodoh tah ieu kuari mah urang mah ulah sa Indonesia heulanan komo sa dunia mah sa Tangerang bae heulanan sa Tangerang ya ulah loba teuing sapasar Kemis bae asana jelema lobaan nu lain ulil albab dibandingkeun ulil albab bisa kahitung ku jari kuari jelema nu teu boga TV bisa kahitung ku jari jelema nu teu boga HP atau kajen boga mah nu ngagunakeunana bener bae heula bisa dihitung ku jari kuali jelema nu teu ngeridit bapana ngeridit pamajikanna ngeridit anakna ngeridit kabeh mana albabna ulah sa Tangerang sa pasar Kemis ulah sa pasar Kemis lah sa desa pasar Kemis bae ai Cilongok mah teu pasar Kemis bae lanan masyaallah manda kadena ge la'allakum tuflihun manawa harapan anjeun bahagia lantaran anjeun jadi ulil albab bisa sieun ka Gusti Allah dengan cara ninggalkeun khabis gitulah lamun thayyib mah ieu secara jismani nu bagus-bagus nu halal-halal secara ruhani taat ka Gusti Allah ma'rifatullah wa rasulih eta adalah thayyib lamun jelema geus mengenal Allah bakal beda rarasaanana bakal beda dedeleuanana bakal beda segala rupana hirup teh nikmat jasa keur lempang asa jeung Allah keur diuk asa jeung Allah asa dibimbing bae ku Gusti Allah lempang sia diuk sia salat sia asa dibimbing ku Allah berangkat ti imah ngaji sia diuk sia dijuru nundutan sia dibimbing ku syaitonir rajim teh mah di jero hati urang teh aya dua wakil cek Imam Ghazali teh mah dina Minhajul Abidin aya dua hiji malaikat hiji setan dua di hati urang teh numpakan hati urang teh dua hiji malaikat nomor kedua setan tapai minggu teh subuh cek malaikat teh cek malaikat ngaji ka Cilongok ngaji cek setan ulah cek malaikat ngaji urang menang setan hore hidup nomor satu nomor dua menang aing cek malaikat geus ngaji eleh teh setan eleh
eta teh nele datang ka dieu ka ngajina teh cicingna ulah di majelis ulah di majelis cek malaikat di majelis bae aman ulah hese ngarokok hese di majelis mah ulah lah mending di luar bae berantem tah ajakan antara malaikat jeung setan jana diukna di luar menang aing cek setan cek malaikat geus kajen tapi ku aing diamankeun cenah di luar ge tetep bae cek aya we tukang kopi ka dia sak setan tuh aing nu menang dia ya teu bisa tapak keur ngaji acan atuh keur ngaji mah tapak bae mah tak kunaon dia moal kebel kadanan tapak di luhur gunung mah keur ngaji bae heula tapak moal dahar aing keur ngaji mah moal nginum aing keur ngaji moal ngerokok aing keur ngaji mah moal ngopi aing keur ngaji mah tapak sajero ngaji bae geus teu mampu goblok meureun atuh komo tapak ka luhur gunung nu kumaha jadi walina meureunana malah maneuleun tempatna ge di mana ya nu strategi cek cenah teh waduh strategi aja ngobrolnya limaan saingan jeung kiai nganya nama teu make sapeker bae di ditu asana minggu hareup moal sapeker jana eta ajakan setan dia keur carita ajakan setan cak di luar sial singgung aing ikut carita ajakan setan ngaji mah ngaji tak gitu tapi tetap sanajan di luar kita aing mah di luar ge selendaran di jero teh semahi jadi aing mah di luar ngopi moal aing ngarokok moal cek babaturan emang pelit ieu tah mah beresna aduh Gusti Allah lagu Taib teh ma'rifatullah taat ka Gusti Allah taib teh indallah secara ruhani lantaran makrifat ka Allah mamampan moal kadeleuna tina naon sinar ilahi nu muncar dina wajahna sinar ilahi nu muncar dina pagaweanana sinar ilahi nu muncar dina dedengeanana sinar ilahi nu muncar dina dedeleuanana bisa berbeda nyana jeung nu sejen sanajan diukna bareng lempangna bareng lantaran nyana mah aya ma'rifatullah aya thayyiban beda kuari kieu jelema nu hatena aya thayyib ruhanian jeung jelema anu eueuh thayyib ruhanian lempang bareng make samping akur make baju akur make kopiah akur kadang make sorban akur lempangna bareng di jalan jol bae aya Mbak Lampung susuna rada muka setik dadana putih mentol susuna insyaallah make calana rada ketat setik ngagitek ya Allah ya Rabbi Gusti cak anu boga thayyib ruhani mah masyaallah Gusti ngadamel hamba bagus komo Gustina kareret saeutik ngan Gusti teu meunangkeun we abdi haju neuleukeun terus tungkul ayat thayyib ruhanian teh lamun anu saurang deui sarua kopiahna mah jeung sorbanna malah mahal anu nya woi mantep amat ya woi urang mana itu waduh nanya deh kade woi urang mana eta atuh siapa bae aing mah henteu lain kitu coba urang tanya Mbak dari mana Mbak eta thayyibna eueuhan nu aya hobis lempangna bareng kopiahna akur bajuna akur sorbanna mahalan nu nyana malah lantaran nyana mah sorbanna kasmiri padahal mah kasmir mah keur dibom tapi beda aya thayyiban mah di jero hatena atuh paling sakitu doang tafakur Gusti ngadamel hambaku bagus-bagus deui teu akur jeung nu di imah Gusti di imah mah irungna kurang mancung jeung rada hideung lain teh sebenarnya mah leteng we nu sebenarnya mah tafakur tah kos kita ya thayyiban Gusti sarua bae jerona mah moal teh kitu kan balikeun we cara Sayyidina Ali da akur bae jerona mah kitu sakumaha kamari bae Abu Nawas apem nu beureum hideung akur bae jer rasana mah tah nu kamari teu ngaji mah keur haol teu nyahoun nya bab apem tuh tapi lamun eueuh thayyiban di jerona terus bae teu kicep-kicep idelekeun masyaallah mah masyaallah wah aja bae ya Allah ya nomor HP-na sebaranya
gara-gara thayyiban eta mah rahasia Allah ketika make sorban barang make baju akur saragara akur diuk barang jol we aya tim sukses datang kadinya mawayana baenya kunaon gitu pilih nomor hiji berat 20 detik teh itu 20 mah berat aduh tawar eta ustad 50 guys ya masalah guys bere 50 eta teh jeung supermi 2 thayyiban tapi cek anu saurang deui padahal mah nu saurang mah masantren teh kebal ngan 2 bulan iskeula keula 50 mah kecuali 100 tarolol kabeh tapi lamun aya thayyib ruhanian mah lain teh kula mah urusan milih mah kumaha kula bae demokrasi ya urusan kos kitu ke hanas dicokot tapi hanas kula ke di akhirat teh anten ayaan thayyib ruhanian jadi kadeuleu ku urang setiap langkah-langkah urang setiap langkah-langkah manusia kadeuleu aya thayyib ruhanian apa datang ka mana ma'rifatullah datang ka mana sieun ka Allah datang ka mana cinta ka Allah bakal kadeuleu dina gerakna Allah moal kadeuleu tapi sipatan nama kadeuleu ku urang tapi asma nama kadeuleu ku urang aizat Gusti Allah nama moal kadeuleu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar moal kadeuleu zat Allah nama tapi dina af'alna Allah tajalli dina af'alna dina af'al hambana Allah tajalli dina sifat anu nganci ka hambana bakal kadeuleu teh sifatan Gusti Allah di hiji jelema bakal kadeuleu sifatan Gusti Allah di hiji jelema bakal kadeuleu asma Allah di hiji jelema geus urang dideulekeun we kiai ge teh saleretan doang lain kiai Allah kajahoan jasa kanyawan wani sumpah kajen kukumaha ge di mana kanyawanna tina langkah-langkah sebab dina langkah eta aya asma jeung sifat Allah kaharti asma jeung sifat bakal kaharti zat Allah panjang geus dongeng ka ditu mah ngan saleretan lain kiai Allah lain ulama ul akhirat ieu keur carita ulama kitu kene pamarentah lain pamarentah akhirat ieu mah pamarentah bajingan ieu mah kadeuleu dina langkah-langkah sebab didinya ditajalikeun tah eta teh thayyibna ruhani katempo kulantaran jelema lamun seungit resep ruhani ge lamun kanu seungit resep ngan ruhani moal bisa nebak lamun teu seungit deui ruhani nu seungit bakal bisa nebak kana ruhani nu seungit deui kitulah ruhani mah nyambung jeung ruhani deui urang bae kenalan jeung Sarwiti di Cikupa sanggeus da kenalan rada dikenyat dikeun saeutik muantah datang ka ibah kieu eta teh naon ruhani nyambung orang Sarwiti lagi keur ruhani Sarwiti jeung kieu keur nyambung eta keur masalah khobisan tah mah tapi kan nyambung nu thayyib ge sarua bae ieu ahli Allah bakal nyambung bae sebab ka ambe ruhani ieu ngambe ka ruhani nu itu mantep ke skalana deket jeung jauhna bakal ngambe bae ruhani ahli Allah jeung ahli Allah deui nyambung bae la yariful wali illal wali nah ieu mah keur carita fattaqullah kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah tinggalkeun atuh hobis teh latar belakang ninggalkeun hobis teh kudu sieun ka Allah ulah sieun ka manusia ya jelema teu maling tapi sieun ka polisi eta mah lain fattaqullah lain ulil albab blod tah mah dideulean bae gunyana cek gua batur apa tadi cokot polisi ulah bakalan ke polisi eueuh cokot eta pepantaman tama lain sieun ka Allah mantap cak di ge fattaqullah fi tarkihi sieun ka Allah dina ninggalkeun ulah sieun ka manusia aya kiai disogok moal aing mah tuh hayang aing mah kulantaran aya masyarakat da di dinya lain ka Allah berarti masyarakat da ge bacicik itu ulah mau malu sari sogok-sogok itu ceknya nanti lantaran aya masyarakat mergitu masyarakat na indit abdi mah bade pamit bae mangga tuh mana tadi sogokan tadi tah lain fattaqullah mantap
Allah mah dek berang dek peting dek aya jelema dek eueuh stabil bae Allah hiji nu dipake ka sieun jeung pake ka cinta hiji Allah mantep teh di mana teh jeung saha hiji bae Allah dibimbing ke bakal ku Gusti Allah lamun geus boga perasaan dibimbing ku Gusti Allah eueuh nu dideuleu sasaha hiji bae Allah antaran sieun ka nyana ge bakal modar ieu geus hiji Allah mantep keur ngaji mah bener-bener sekali Allah bae geus pokona balik bae ka ieu mah aya bae tim sukses Allah leungit malah ditunda Allah tunda heula sagedeungnya bener deuk anu nyogok kayak dicokot teh lohnya aduh Gusti Allah jasa ya ulil albab la'allakum tuflihun dengan harapan bahagia fid dunya wal akhirah. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema nu ariman la tas'alu an asya'a ulah nararanya marane kabeh tina berbagai perkara nu intub dalamun dilahirkeun dijelaskeun tuzar lakum karajen kabeh eta perkara tasukum bakal ngagorengkeun bakal ngarewaskeun bakal ngaijidkeun karajen kabeh lantaran dina eta perkara teh aya kamasyakatan aya kabeuratan ieu mah kieu Kangjeng Nabi pidato ceramah khutbah cek Kangjeng Nabi saluni sok geranaranya maraneh kabeh ka kaula wallah demi Allah idza sa'altum di mana arajeun naranya ka kaula dina berbagai perkara nah ku kaula bakal dijawab madum tu fi maqami hadza akhbartukum madum tu fi maqami hadza kula bakal nyaritakeun ka anjeun selama kula aya di dieu ininya langsung aya sahabat anu nangtung jelema baduy nangtung nanya ka Kangjeng Nabi cek eta jelema man Nabi ya Rasulullah saha bapa abdi ya Rasul coba lamun bener-bener Tuhan Rasul Abu ka Hudzafah bapa maneh Hudzafah ya bener cenah teh Muhammad teu nyahoeun ge ka bapa aing tapi nyaho deui saurang nanya ya Rasulullah ayeuna di mana makani tempat abdi engke di mana Kangjeng Nabi neraka maneh mah langsung tungkul ini jadi kos karari ieu cenah nanya urang nu nanya deui di mana tempat bapak abdi nu geus maot cek Kangjeng Nabi bapa maneh di kuburna di anu kemudian ku hari keur disiksa engke jaga bakal ka neraka kideug kabeh mantak Sayyidina Umar langsung menangtung raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula lantaran ieu ditanya naon bae ngajawab ditanya naon bae nyaeun kana hal-hal anu gaib bae nyaeun waduh lain luar biasa cek Sayyidina Umar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Sayyidina Umar cek Kangjeng Nabi ijlis ya Umar ijlis Sayyidina Umar geus teu katahan ku cinta-cinta ka Kangjeng Nabi ditanya naon bae kos itu jawab Kangjeng Nabi pelebah pas Kangjeng Nabi khutbah diteruskan cek Kangjeng Nabi indallaha farrada alaikumul hajja fahujju saenyana Gusti Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh mun ngahaji heuh gara marungga haji maraneh kabeh aya nu nangtung sahabat aku amin ya Rasulullah apakah tiap tahun ya Rasulullah Kangjeng Nabi teu jawab aku amin ya Rasulullah Kangjeng Nabi teu jawab sakali deui aku amin ya Rasulullah apakah enggak tahun cicing Kangjeng Rasul cek Kangjeng Rasul lamun kukula dijawab niscaya ieu munggah haji kudu unggal tahun andai kata unggal tahun dipardukeunana atuh moal mampu maneh komo di Indonesia mah daftar ku ari 6 tahun ka hareup karek berangkat daftar ku ari 7 tahun karek berangkat sedengkeun dituntut kudu unggal tahun bahaya kata Kangjeng Nabi langsung teu jawab turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman
latas aluan asya ulah sok naranya maneh tina berbagai perkara nu lamun dilahirkeun dijelaskeun ka ranjeun kabeh bakal ngamorengkeun tas hukum ngagorengkeun ka anjeun ngabahayakeun ka anjeun lantaran jawaban-jawabanana loba nu katengenahkeun kuari bae ge nanya ka kiai kumaha eta teh ngeuridit teh meunang apa henteu enda ngerenyet sakitu ngeunah-ngeunahna ngeuridit sakitu nikmatna aya nu nanya kiai kumaha urang lamun nenden duit di bank didepositokeun kurang dicokotan bae bungana haram apa halal haram neraka teh balik bae ka imah kiai kejem amat padahal mah kumaha kurang hebatna kumaha kurang ngeunahna sistem kos kitu teh urang teh pandenden duit tajuk urang anakan pan eta teh dipake usaha ku batur teh naon bedana jeung mudharabah naon bedana cek jana teh jeung musyarakah kok make jeung haram sagala rupa mun dibejakeun tasuku bakalna ngelemet bae di tukang ngomongkeun kiai teu eureun kiai we dituturkeun tah mah ngaharamkeun kredit ngaharamkeun bunga bank segala ngaharamkeun kapiting segala ngaharamkeun alah ulah pan tadi nanya geus dijawab kos kitu kuari teh apa ieu teh keur naranya pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun nanya ngan nanyana berjamaah diuk ngaji berarti keur nanya ka kiai ngajelaskeun hukumna cak kiai teh haram teh kredit balik we ka imah kiai syukur kitu jasanya era naing mah kuari teh pan di dunia kuari keur usum ngeurit ku diharam-haramkeun ku kiai lah teu kiai ortodok mah kos kitu dia sudah ngaji deui ka ditu sanu nitahan atuh sanu nitahan sia-sia nu datang ka dieu aing nitahan tan teh janten aing mah ulah sia mah aing masih kene beuki kana kos kitu balos jeung Kiai Golkar bae ngajina ka ditu jeung Kiai Golkar jeung bupati jeung camat ngajina kos kitu sarombongan neraka teh mah moal kebel ieu moal teh mah paling gurubuk ya 50 tahun lah 50 tahun akhirat cek camat teh waduh sombong amat sekali-sekali lah kadi loba camat nu ngaji kan pasar kemis sok ngaji sekali-kali jeleran bae ngana kata kol mal ngaji aing Allah kege pindah sia teh ngaji ge aing teu berat ku sia hiji teu berat ku sasaha daek sia nuturkeun aing Quran ulah ka aing nah ka Quran teu kudu sasalaman jeung aing mah diuk mawa sate balik teu kudu jeung kiaina mah bikeunan ka tukang sate duitna ku sia geus mun hayang bener mantak loba ku ari camat nu ngareje nyumput embung kanyahoan ai bener mah hayang ieu nya ge jero hatena mah nuranina mah bener hayang ngan embung kanyahoan aing pan aing mah camat cek jana teh embung loba nu ku ari make kumis palsu aya emang aing teh nyaho aing ajar teh nyaho asana balik dibuka kumis palsuna ku nya jahat teletik nama aing kudu ngaji ka mana jagnya na malah asalnya hobay cenah heula kaen datang ka dinya ge asalnya hobay heulanan asalnya hobay sanu nyaho eta taufik teh ku Gusti Allah dipengkolkeun geus nyaho mah pake tah urusan ka ditu mah urusan Gusti Allah urusan Gusti Allah nu penting mah ngaji nanyakeun ngaranna tah sageus dibejakeun aya nu narima aya nu henteu nu hese ge sadar nu hese ge sadar hukum teh hese jasa sadar hukum hese jasa MKT teh sadar hukum eta keur carita demokrasi digulak nu eleh jadi menang nu bener jadi salah nu salah jadi bener ieu demokrasi atuh cacak-cacak Quran ge kos kitu cacak-cacak Quran ge kos kitu nu mentak engke di akhir zaman bakal terjadi cek Kangjeng Nabi iza nazalat nazilatun di mana terjadi hiji masalah di hiji negara baik eta masalah gempa tsunami balai atau nu terjadi di sekitar negara eta mungkin gejolak politik mungkin gejolak perekonomian mungkin gejolak perbudayaan idza nazalat nazilatun jama'al amir al ulama bakalna raja bakalna gubernur bakalna bupati ngumpulkeun para ulama musyawarah pemerintah amir umaro jeung para ulama saenggeus tadi musyawarahkeun idza tafaku bihi di mana mupakat ulama jeung eta amir an fadahu diluluskeun bagus model kos kitu
wa izaqtalafu bihi di mana ta'akur jeung kahayang amir di mana ta'akur nafadahu iceun ulah dipake tamah paham kos kitu mah terjadi bakal di akhir zaman kos kitu jak kuari cek ulama ulah dibejakeun ka sasaya mah heurang pada urang na bae heulana asalnya hobae heulana balikan deui idza nazalat nazilatun di mana terjadi sesuatu di hiji negara jama'al amir al ulama amir bakal ngumpulkan ulama. Hei, dek pilpres datangan ulama, panggil ulama. Hei, dek pilgub datangan ulama, panggil ulama. Hei, dek pilkada datangan ulama, panggil ulama. Hei, dek naon deui? Hiji deui pildes. Letik pildes mah. Panggil. Bila perlu dijieun wadah. 3 tahun sebelum dilaksanakan, geus dijieun wadah para ulama. Diorganisasikan panggil deui fa idza tafaku bihi di mana akur kahayang ulama jeung eta amir an qadahu dihayukeun an fadahu dihayukeun dibaguskeun didukung disumbang dan lain sebagainya dimuyah mayeh duit teh tapi wa izaqtalafu bihi di mana ulama teh akur jeung amir teh na ieu mah dipiceun napadahu dipiceun ku eta amir ulah dipake yai kos kitu bakal terjadilah di akhir ieu teh nanya ngaranna amir teh nanya ka ulama ketika ulama ngajawab akur jeung kahayangna lulus ketika teu akur jawabanana jeung kahayangnya iceun ieu lah numantakela tasalu an asya wahai kaum mukminin ulah naranya maraneh kabeh kana berbagai perkara nu lamun teh mah dibejakeun eta perkara bakal muringis bakal embung bakal ngagorengkeun lantaran teu akur jeung kahayangna cak Kangjeng Nabi neraka murangkan cak Kangjeng Nabi bahaya murangkan cak Kangjeng Nabi murangkan nah ieu engke terjadi di akhir zaman raja nanya ke ulama ngajawab akur bagus takur teu bagus jadi berarti nanya teh lain hayang jawaban sesuai jeung Al-Qur'an tapi hayang neruskeun ka hayang pamarentah ke di akhir zaman engke kos kitu kuari bencan engke di akhir zaman kos kitu kuari mah di akhir zaman teh kos kitu kuari mah sia tah nu ngajawab lain aing bisi pajar aing kos karari itu datang ulama dijieun wadah kebutuhanana terus ditolelir ya Allah ya Rabbi kuhina ulama jualan keulamaan hanya untuk sebuah seseorang hanya untuk sebuah keagungan hanya untuk sebuah mobil hanya untuk sebuah sekupi ya Allah ya Rabbi iyalah pelecehan agama kiai nu kos kitu pelecehan agama ngaran pembunuhan terhadap agama teh kos kitu pembunuhan terhadap agama teh emang kumaha dibunuh mah Al-Qur'an moal bisaeun dibuatlah pendidikan formal sekolah kesian di dinya teh aya agamaan didukung ku bangsa Indonesia SD teh aya agamaan baheula mah asal Jumaah bae aya agamaan Senin woi hormat cangsa merah putih baheula mah jakos kitu Jumat Kemis aya teh aya agamaan sanggeus Kemis henteu Jumat doang sanggeus Jumat ge geus henteu doang teu bahasa Arab baheula mah aya di SD kuari geus teu aya berarti dibunuh teh agama teh kuari diwajibkeun bahasa Inggris encan lahir geus kudu nyebut yes encan lahir kuari budak laletik geus I love you miss I like to say orok geus bisa I love you urang mah baheula geus gede ge geus kumisan nyebut I love you teh hese kecuali kakak bogo I love you tuh masalah sama tuh tak iya dibunuh melalui sekolahan berarti dibunuh Islam teh kuari mah atuh lantaran di sekolah formal geus urang yeun pondok pesantren yo yeun pondok pesantren modern 50-50 50% agama 50% gitu umum ya Inggris aya Arab aya teliti aya beberapa pondok pesantren bahkan bukan beberapa mayoritas geus eueuh agamaan kuari sabaraha pondok pesantren nu geus teu ngagunakeun kitab sama sekali berarti dibunuh melalui pondok pesantren modern geus percaya agama lempang tinggal pondok pesantren salafiyah
iya kuari kiaina dibunuh ku Supermi angges-anggesan tailah pembunuhan tinggal Amerika bae neleukeun di luhur kapal bagaus good aduh bagus tinggal sababaraha deui pembunuhan terhadap agama teh kos kitu coba kuari yen gereja dicoba reaksi masyarakat lantaran gubernur nangis tanda tangan gereja teh geus didukung lantaran partainya dibeli geus aya perjanjian tadi coba reaksi masyarakat kumaha geus deuk berlindung ka mana masyarakat berlindung ka gubernur pugu gubernur lagi geus tanda tangan berlindung ka MK pan ieu MK na ge geus dibeli tah geus dibeli dek berlindung ka mana kuari dek berlindung ka mana kuari ketika aya semacam eta paling ge urang teh akan menggunakan lain kekerasan tapi semacam demo dek ka mana coba hayu demo teh kan capek ka DPR kan geus dibeli kamari geus jual beli otak pasang tah otak pasang tah otak kudara ria pasang hayu dek berlindung ke mana cok deh mulai datang tokoh masyarakat ke kiai aduh kumaha ya pembangunan gereja pancak tadi ge ulah dipilih atuh kuari pananya deui ai di bejaan memehna pan sia teu ngarti cukup ku 20.000 pan kiai na ge kan ngadukung ketika aya kos kitu hayu urang musyawarah di hareupan embung kudu kiai bae nu dihareup ketika kiai berangkat dek berlindung ke mana camat geus dibeli bupati geus dibeli gubernur emang nyana anu ngahayukeun urang lumpat atuh ayeuna maka kejaksaan jaksa mana nu bisa dipercaya maka pengacara mana nu bisa dipercaya urang KM mana aja MKG jual beli MD jual beli kamari teh lillahi taala Allahu akbar jual beli ka presiden atuh pan presiden macak jadi teh pan aing mah atuh presiden kos kitu mah kumaha rakyat bae balik deui pan ka rakyat lamun rakyat teu satuju aing tanda tangan cek presiden mun rakyat satuju aing tanda tangan kesetujuan sok olah dihandap berangkat deui ka camatna diganti nu keur ieu dedek diusir diganti ku ari bangun boga kekuatan pan camat sakabupaten saprovinsi geus dibeli dek camat mana nu boga albab dek bupati mana nu boga albab kaditu ieu bakal dipergunakan selama 5 tahun masa jabatan atut teh bakal kos kitu ulah gandeng-gandeng ieu mah pada urangna bae engke bejaan deui di ditu kitu deuk kumaha tah sia teh otak teh dipasang tah kos kitu naudzubillah min zalik anya Supermi coba ayo sia sekupi naon deui yelah latas alu geus dijelaskeun ku Gusti Allah ulah sok naranya maraneh kabeh tina berbagai perkara nu lamun perkara eta dijelaskeun bakal merengket lantaran penuh kemasyakatan tapi nu jelas bakalna nararanya bae engke di akhir sanggeusna nararanya tapi teu dipake wa intas aluanha lamun maneh naranya ti berbagai perkara hina yunazzalul Quran waktuna diturunkeun Al-Quran di masa Kangjeng Nabi masa Kangjeng Nabi mananya naon bae ge pan Kangjeng Nabi na langsung diturunan wahyu tubdalakum ngeunaheun tamah di masa Kangjeng Nabi mah na ieu keur carita bahwa di zaman Kangjeng Nabi mah silahkeun bertanya lantaran engke jawabanna langsung wahyu ti Gusti Allah tapi setelah Kangjeng Nabi geus ulah loba tatanya kecuali perkara nu waki mun geus terjadi nanya nu encan terjadi mah ulah waka ditanya-tanyakeun heulanan aji bae heulanan mun di pondok ngaji heulanan mun di nagara raji heulanan nu nyahona nu ngararaji we hungkul kekeus terjadi aya hiji perkara kakarak dimusyawarahkeun mestina kitu teu meunang waka dijawab lantaran murengked engke ka belah dituna kitulah fala tasaluanna qadafallahu anha Allah geus ngahampura tina pertanyaan anjeun anu geus makeun bae pala taudulah balik deui wallahu ghafurun halim Gusti Allah maha ghafur maha halim ye ku Gusti Allah dibere sinonim qad sa'alaha qaumum min qablikum nyata naranya
para nabi kaum meme aranjen gabeh aju di subadanan kudabina tapi setelah di subadanan summa asbahu biha kafirin umat Kangjeng Nabi Musa naranya ka Kangjeng Nabi Musa umat Kangjeng Nabi Isa naranya ka Kangjeng Nabi Isa umat Kangjeng Nabi Soleh naranya ka Kangjeng Nabi Soleh di zaman Kangjeng Nabi Soleh naranya tentang onta Kangjeng Nabi Soleh dibejakeun onta di mana aya eta teh ulah di harubiru ulah dirusak tapi ternyata pakoruha dipencit paneta nanya ongko dibejakeun ongko ku Kangjeng Nabi Soleh dirusak ongko coba ayo coba ketika nanya ke Kangjeng Nabi Isa tentang Maidah ku Kangjeng Nabi Isa dibuktikan tapi pan begitu dibuktikan endahan kalalapir umat Kangjeng Nabi Isa bahkan Kangjeng Nabi Isa nagedek dibunuh naranya ke Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa mah dipentana teh lain lalagaan hayang leuleuh pangeran jahrotan hayang kadeuleuh ku mata Kangjeng Nabi Isa diparepeh disapi melalui sifat-sifat yang melalui asma-asma Allah tapi tetap baik kahartieun ama begitu dibejakeun kafir umat tu baheula naranya ka nabina begitu dibejakeun ujungna kafir umat tu baheula naranya umat Kangjeng Nabi Musa umat Kangjeng Nabi Soleh umat Kangjeng Nabi Isa termasuk umat urang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naros ka Kangjeng Nabi tapi ketika teu akur jeung hatena kalalapir tah contoh bahwa lain di umat anjeun bae Muhammad umat nu baraheula naranya tapi setelah dibejakeun summa asbahu biha kafirin ujung-ujungna maranehanana teu percaya kalalapir tah ieu teh bakal dilanjut ku umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti karofiqil a'la kemudian dilanjut ku para sahabat di sahabat dilanjut ku para tabiin masa sahabat jeung masa tabiin masa atba tabiin geus selesai runtuh geus setelah keruntuhan kitu Turki belum bangkit deui ku ari encan bangkit deui Islam teh encan bangkit deui kejamna luar biasa kafir Yahudi baheula mah baheula anu diserang teh hanya politikna hanya budayana hanya perekonomianna kuari mah jeung jasad-jasadna jeung jelema-jelemana lantaran endek bangkit kamari ieu di bawah naungan Osama bin Laden di jerona aya Saddam Hussein di jerona aya Muammar Gaddafi di jerona aya Gus Dur nah eta teh endek ngabangkitkeun semangat Islam mun hayang nyaho mah terciumlah oleh Yahudi baheula nu dibunuh teh hanya politikna kuari jeung jelema-jelemana Irak tanpa pamrih dengan alasan biologis senjata ternyata di Irak tetep bae dibombardir eueuh dibombardir sarua bae damna ieu mah sebab Libya endek dibunuh Islam Osama dolar ajeun teuing lantaran geus tokoh-tokoh Islam najen Iran tinggal bolakeun bae tek tuh di Indonesia dengan bendera demokrasi padahal ngan bangsa Indonesia teu paham ayeuna ge teu paham hanya beberapa demokrasi padahal nyana ngasup nu kunyana di pidato-pidatokeun teh keur pidato begitu pengangkatan presiden mun kiai nu jeli soleh berarti dek ngagunakeun hukum Islam pasti kacium ku Amerika melalui Amin Rais pundut ku Gusti Allah sieun Islam dele di Iran dele di India apa aya dele di Saudi Arabia pangheulana dele di Spanyol Uzbek di Indonesia mana di wadahan mah teu bisa boro pemerintahan sorangan anae urang teu mampu ieu Islam teh kuari teh keur bener-bener urang teh sia kabeh nuni zaman Osama zaman Saddam Hussein mendengung luar biasa Quran teh ngan sakara dimusabaqahkeun dibere tapi diamalkeun mah teu bisa wow geus dikaluhan jasa kurang mah di Amerika teh hati wallahu a'lam nanti bisa kiki baik lantaran kiai nak kemeh mendirikan Islam lantaran itu bayar sepunggu butuh barangkang sikunahu siku minal jadi ulah di zaman Syekh Nawawi Tanara Nawawi Mandaya tapa tilu kali anu aya di urang Syekh Asnawi caring di gua aya guhana sarua ditungke aya ngaran guhana ieu urang kacenah tadi gua
Kiai teh tararapa baheula mah. Kiai teh geus teu ngalirik setika-tika. Kuari mah yang dimuliakeun yang dibere. Nah ieu modern mah emang geus siap nyen proposal geus lain. Cerita Islam teh mentak lumayan aya Islam khuruj engkeuy-engkeuyan lain di urang bae di dunia eta teh nyana teh ka Afgan nyana teh ka Amerika Latin ke Amerika Tengah termasuk nyana ka Jerman termasuk ka Itali ka Roma eta Islam khuruj teh di urang teh kos kara itu engkeuy-engkeuyan masak di masjid masak jelek kelas internasionalna salah apa henteu Kiai ai salah henteu bener tante bener ge kurang kunaon gitu dakwahna nu salah encan pas dakwah nyana dakwah aju ninggalkeun keluarga eta nu salah. Adapun perjuangan anak bisa angkat jempol aya masjid di Perancis aya masjid di Jerman aya masjid di Amerika ieu wasilah daripada Islam khuruj kunjungan ka ditu. Kemudian perjuangan berbagai organisasi diantarana HTI padahal eta teh anak buah Amerika kene tapi wallahu alam di satu sisi nya ada dikendalikan di satu sisi aya perjuangan anak ulah waka di sarua abad tapi kuari kurang diamati organisasi mana atuh nu keur berjuang Al-Qaeda geus tumbang NU kuari dikaluhan Muhammadiyah geus sakikituna bae teu bisa ka luar negeri jadu bisa ka luar negeri mah NU di urang teh Muhammadiyah mah teu bisa NU teh bisa ka luar negeri NU teh lumayan sakitu tapi pan kuari geus di Italia gede malah matali lagi gede geus teu bisa secara internasional Al-Qaeda geus eueuh diteroriskeun kabeh kiai santri kabeh umat Islam ku Amerika kuari teh keur kos kieu kaayaan urang tapi orang nyaho nurani masyarakat bae itu sebenarnya nurani nu murni tapi kemurnian teh ketika naik bae ka luhur mentong nu tadi teh bae ieu mayoritas Islam dek yen gereja di dieu encan layak sebenarnya menyin gereja kurang teh kan diperjuangkeun dengan nurani kan lantaran urang teh ieu teh nyaho encan pas lingkungan dieu mentalah urang dukungan ka camatna geus dibeuli minta dukungan ke bupati teh apa geus tanda tangan leuwih ti heula minta dukungan ke gubernur pan gubernur kamari ge dihayukeunana ku partainyana urang atuh ayeuna mah langsung bae hijrah ka ditu ka MK pan MK na ge geus ngasahkeun ka gubernur eta dibeuli atuh ompong MK dek lumpat ka mana nurani urang henteu tersalurkeun ieu bangsa Indonesia tapi urang lamun nyaho berarti urang teh teu merdeka atuh anak kitu mah lantaran teu bisa nyalurkeun nurani urang. Bangsa Indonesia mayoritas Islam tapi dikungkung di jerona demokrasi nu demokrasina teu jelas kuari teh. Geus sabaraha abad urang demokrasi kos kieu bae. Na ieu mah sakadar ieu urang berpikir kajeun di negara demokrasi ge asal demokrasina nu bener. Tapi dek datang ka mana coba? Saha pamimpinna coba sakedeng deui urang bakal pilpres kula geus boga calon geus boga kula calon leutik bakuru deui bengek deui urang mana cenah ge urang Cilongok aya nek dicalonkeun teu tamat SD-na ge atuh nanaonan cenah ya urang nyin presiden di alam mimpi bae geus pokona mah tokoh kuari nu bakal presiden geus jakadele jasa kurang Prabowo kos kitu kaayaanan kemudian ayeuna Pello ingat ka Gus Dur Bev yes sudah Pello eta kemudian atuh Wiranto sosokna kan eta kemudian Abu Rizal sosokna eta anu ku Amerika ku ari dititah jadi presiden di Indonesia ditekan Suryani wanita ditekan ku Amerika kamu harus jadi lantaran geus aya kieu jeung Amerika walaupun bagian sedangkan kan eta kena kasus lumpat ka ditu teh kapan eta teh kena kasus nyana teh titah turun ke Indonesia supaya jadi presiden tanggung jawab urang kabeh ayo coba tah eta kos gitu sementara SBY hayang jadi presiden deui minta dukungan ka kiai ayo coba mun teu presidenna nu naek pabajikanana deuk jadi naon negara urang ulah sakada nyaritakeun geus aya 10 anu sing kaliwer hayang jadi presiden teh di luhur sing kaliwer sing suliwer teh sing kaliwer sia cicing bae de ongko sing suliwer atuh kitu sing kaliwer
saya 10 singkuliwer nu hayang jadi presiden. Masya Allah sosok nanu koskara itu. Sedih kula mah. Sedih kula mah kaharepna bakal kumaha ieu bangsa. Urang teh bagian daripada rakyat Indonesia boga hak. Jangan bangkitkan semangat bangsa, jangan dirikan agama terutama di atas negara. Lantaran agama teu bisa keluar di negara. Teu bisa keluar da kumaha ge, tapi contohna tah sosokna nu koskala itu Masya Allah. 10 sing kaliwer tah sing suliwer. Tah eta tekan Amerika Suryani harus jadi. Aduh luar biasa aya deui ku ari tokoh TNU nu dititah jadi presiden. Dititah ieu mah tokoh NU luar biasa profesional. Dititah. Tak ieu teh dititah teh murni apa henteu lantaran nu nitahna ge ieu teh politikus ulung deui. Sok sieun deui we di sarua bae deui. Colok irungna colok. Asal aya bae NU hadir di dinya. Ilu hadir, ilu berkompetisi. Ki Muhammadiyah geus aya kuari dicolok supaya naik hiji. Ti NU supaya aya naik hiji. Partaina geus dijelaskeun teh kuari dimasalahkeun PKB na ge nu mantak ieu ni Gus Dur nyieun deui. Eta tah jangan harapkeun seseorang anu bakal nempel ka partai ieu. Tapi pan ieu teh jelas kula bakal dibejakeun da jelemana 10 sing suliwer. Nu tadi geus aya 7 tinggal 3 deui. NU Muhammadiyah hiji deui urang Cilongok nu kuru nu bengek. Asana eta nu kaing dijadikeun lah pokona. Da kumaha ieu negara. Masya Allah. Ieu mah jang bahan balik ka imah berpikir da kumaha coba urang ayo. Jol bae Golkar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kieu keur naon? Teh keur kieu bae. Silat. Poe Senen mah nek anu silaturahmi ka di saha itu tokoh pengurus Golkar itu. Kok masalah. Barang kadang merah duit nasubara duit. Atuh kiai yang nasubara pangabangunkeun pondok bae cek yang sabara tingkat kiai. Itu teh sabara tingkat bae geus kuat jeung majelis mobil we hiji. Kecil teh mah geus. Dek berjuang tadi nama dek nanjeurkeun agama presiden datang Golkar leeh hiji. Aya deui kiai nu teger didatangan deui ke ku Petilu. Kan Petilu teh geus serangkai. 2 didatangan deui ke ku Nasdem. 3 datangan deui ku Hanura. 4 datangan teu mana ieu nu mana. Masya Allah. Teh Indonesia teh kos kieu Gusti Allah. Kalang gitu nage kula mangan sakadar nyaritakeun sakadar rakyat leutik urang mah sakadar sakieu we hungkul ngan ngaharepkeun teh Indonesia teh tetep kos zaman Bung Karno gitu tapi iraha teh tokoh-tokohna lain barodo nu sebenarnya mah jebolan teh jelendang Pentagon. Pentagon di mana emang? Itu tuh deket Cikupa. Di UCLA Universitas California jurusan California ge lain saya di Indonesia teh Masya Allah loba jasa jebolan California jebolan wah luar negeri tapi begitu datang ke Indonesia teu berdaya. Masya Allah ieu mah keur carita nurani bangsa teh sarua jeung kula kos kieu hayang boga pamimpin teh nu bisa mimpin rakyat. Urang bagian daripada rakyatna anu mengharapkan pemimpin urang dimulai kelas desa datang ke kelas RI 1 urang teh hayang neuleus semasa hidup urang Indonesia benar-benar milik bangsa Indonesia. Indonesia teh urang menikmati hirup di Indonesia. Indonesia teh kaya raya ulah digunakan ku batur bae atuh lamun pamimpinna kieu beta ieu mah sakedeung deui geus aya nu kieu kudu mah cenah nuturkeun kieu bae geus aya nu kitu tah. Pono kiai ka mana? Nah dijual sia suara aing ke. Ayo sia geus loba ieu. Wah geus ngadengikeun bae partai. Ayo jualan jeung aing sia. Itu sarua aing jeung MD. Leuwih bahaya aing jeung MD. Tah, ieu kuari geus loba jasa ieu. Murid-murid anu ngaraja di dia geus nuturkeun kiai bae. Kamari henteu sia. Masya Allah, tanya keur cerita bahwa
bakal loba tatanya tapi teu dipake mantak ulah loba tatanya mun encan terjadi sageusna nanya pakelah nu bagus mah cirina bakal tereh kiamat terlalu loba nanya tapi teu dipake salah satu tanda deket jasa terjadi kiamat naranya teu eureun-eureun tapi nu make eueuh ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna didinya teu percaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu dibere siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hes timbul penyakit maksud Allah gitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadurra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu teh heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna kayak dibere susah dibere garing maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda urang nu nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula emak urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare geus mah boros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didahar kan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag dicabut dibawa ke imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya tetangga nu nurutan fajar suag kunyana hareng badur mabok nyana eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi ngeunah bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar ku ari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komon rada mengkal-mengkal mah ya Allah sao atah di dah nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari
loba dahar ente ngeunah nu kos karitu. Nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah. Tapi eta jelema lamun ba'da maghrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu eta geus pokalat duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh depan dari mimiti nu ngejah heula aju nu gede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dina terus mahmur gugus ya Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kege kaharti kakabehan nih kege kaharti kakabehan. Waalaikumsalam. Duh, Kiai, doakeun kula. Ngana? Kula dek dagang Kiai, aduh boga modal supaya maju bae. Namun maju mah pan masjid tuh omeaneun jeung nya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuli. Ngeunaheun, nya geus pokona mah kula mendek ibadah bae. Geus, doakeun, padahal teh doakeun Kiai wae sugih-sugih ieu keur carita perjalanan. Iya cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kalau 2 minggu datang deh wah gede hiji Waalaikumsalam loh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan yang bisa ngazakat cenah kulit itu bisa ngazakat lain yang sugih teh ingkur yang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinteran teh tah berarti yang sugih ya doakeun lagi cenah kudu maju geus sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali. Waalaikumsalam, Kiai hampura tuh bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah. Ku ada sibuk masalah sih. Ieu mah doana bae geus Kiai. Set. Balik deui nya ka Jakarta atau ka anu. Gede satahun teh datang-datang. Waalaikumsalam. Aduh, Kiai kula ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kurang emang sibuk cenah masyaallah. Geus doana bae Kiai mah ieu mah. Pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah. Segala dalil segala tuh. Dalil-dalilnya nah tuh gak masalah beli mobil plang nges teka kiai asal teka kiai baik berarti sholat ke wallahu a'lam sholat ke wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu keur ngalamun mah sholat ngana ge henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya nah, atau 10 tahun berat ke dunia tuh ngaranna plak datang deh Kiai mangke Waalaikum Waalaikumsalam lu Kiai kunaon jadi duh orang kos kieu nya Kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sakitu mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kieu sok didongeng-dongeng kunaon emang amruk Kiai dagang bara tahun 10 tahun ulah teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing mah pake kokoset bae tuh Gus ya teu meunang teh Kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang segala kokoset segala naon tah ieu keur carita bae jelema susah datang ka Kiai berarti kan carita Kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah senang ka Kiai kajian mah keur carita ka Kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan tuh jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa carang
jelema deket ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit, jasa tinggal buntut tapi utak bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung, mun ente ka Bandung aya didinya ngaran kitu toko Almasum, nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum, musola Almasum. Masum Bandung loba. Kori aya pondok pesantren Almasum. Aya yayasan Almasum, loba bank boga Almasum Bandung. Eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum. Eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut. Kees tadi mah Mitoha. Doana kiai geus di mah Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha berenang tuh ngadoakeun. Maju ambruk deui. Tas maju teh teu ka imam Mitoha. Teu ka imam Mitoha, ambruk ka imam Mitoha deui. Oh, maksudnya deng deui di imah THS deui biasa. Doakeun majuna teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah. Geus datang ka pae teu kapanggih. Geus teh masalah ieu keur carita masalah itu masalah punyana ge teu bermasalah. Ieu mah keur carita kos kitulah dunia. Poho dunia mah ka Allah. Tah ka Allah tah. Tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah. Lantaran dia teh urusan dunia. Masya Allah Karim. Aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui dia datang oh senang deui terang senang pohara jasa senang kadeleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ka eta dunia mah kos kitu dan mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa na teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana oh anu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana beak anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'un urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya nu matak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan teh asal naik baik mulai guys kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang keur kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tugas teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang we ku ari lah moal ke salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabelah diana ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabel itu bisa teu salat tak eta kos karari itu tak eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sagesta dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi
mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigolah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia dek kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di tanah Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah tanah Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideleukeun teu boga rasa dideleukeun kok kaditu teu boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok tegoran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut kuari nunggus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu aya ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae kitu ya mulai itu terbengkalai je bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan hatina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri lah santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa tanya hongkak ekonomi ka politik tanya santri mah sebabnya nama jadi wali ka apa menanya wali santri ya tuh tenang wae ngitung bae we cenah geus payah balik Assalamualaikum seuseuh ya padahal makolot-makolang duh anak aing geus datang deui we bah dua poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh kalau tadi aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal aya sesuatu loba ada kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik balik gigi nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalayah tah loba geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah bang tenang-tenang geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasana jangan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi ya henteu atuh mani nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim bak dak masak beres meuli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing puguh bapak nama ngedagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan
tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna mah rokok padahal kesang bapak eta tapi juga boga pikiran eta henteu ja bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ridho jasa aing dagang dangder capek geta pakai ngabiayaan sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyanaan nu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipakai poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh ge buka tuh hate sia bego teh kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatat ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu ngantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin amin su anak sia teu sakola teu mondok iya emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nunggu jero keke tungguan bahasa gede jasa ya cek budak merena yuk oh set 5.000 ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari segi geus mere-mere kan Masya Allah mantap kula inget baik kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kuari inget baik kuari geus marah naon kuari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah tuari sok dihadiahan bae lah galati anu ternyata ge pasti aya eta teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya lah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emangna hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak Masya Allah begitu seorang santri ustadz atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca kunyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun sa aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas ajak atuh ka sono jadi tuh atuh usul lain mah pokoknya mah iya ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae pengusaha saya hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus kan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorga keun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai
tanya pernah kaji ente pernah bareng jeung kiai ente kita bejakeun pernah bareng jeung kiai ente wau ente jeung kiai bejakeun wau ente jeung kiai ente ieu berapa mosrongan ieu mah gaji tilok wau ente bareng ente pan puara tah mah coba pernah ente ka imah kiai bae siapa pernah ka imah kiai ente masyaallah ya ente cakang jeung Nabi liwat tanya liwat pernah ente ka imah kiai barang ditanya siapa pernah ente liwat ka imah kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah kaji ente pernah wau ente pernah bareng teh jeung kiai ente pernah ka imah kiai ente silaturahmi ente wow pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa masya Allah nah ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teh jalan pertanian teh jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu diet sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna dicek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nangis aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nage gering nyana nu ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui USG penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Paneglang ka Cadasari aya di dinya teh nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesaknya nanti Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun dah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang ka sura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok badak kieu mah urang teu percaya bae itu caknya nanti apa ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orai hideungan kudu mayar ya mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu aya penyakit itu bener teh eta mah ngabohong dukun ngaranna nah ieu disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala summa badalna makana sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh
ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanata kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi kata di perekonomian macet kuari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kesimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu ku makmur-makmurna masyaallah pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dangan boga anak hiji dua kuari mun ditanya ti bibit du itu 10 bibit du itu 10 bibit du itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linikmat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kikituan tekod masa abaana dara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atau tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen ge eueun tegas teh kitu teh ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu haik para kafir iman kepada Allah cobanya nah di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wasara urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teh Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantat caknya nanggeus pakunu ada ma antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam
maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wahum lais urun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat Sukabumi gempa, Garut gempa, Yogyakarta gempa. Nu kuari mata anu celian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh. Tapi tetep teu iman ka Gusti Allah. Awas cak Allah. Namun ku aing kuari peringati melalui panas. Ku aing diperingati teu aya hujan. Sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun bagtatan awas tuh mentak geri ngeri orang sing lobakeun istighfar kuarege ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu bika bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya la sabilukum la jibati alayya jamu simu Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa atubu ilaih eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah buat hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetap sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang keur rada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika guludug jeung kilat lain asli hujanna ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasub Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.